basket hati mobona kudi hilian PRT Karim BBR di sarang Mama Haja Awin kota Pohaji barang putih manena kabayang wae baideng ini ideng anu aya di gorong-gorong dina hati salamina mobona kudi pepende PRT Karim BBR sareng Mama Haja Awin kota Pohaji lamun geus peti baideng ini ideng nu aya di gorong-gorong mata kering alang layu baheut janji PRT Karim BBR Mama Haja Awin kota Pohaji mau bisa dipungkir deui baideng ini ideng anu aya di gorong-gorong nembus rasa Pak Haji Dali Masa Rompet Wakil Ketua Warnet Biru anu teu aya kalisna Mama Dewi Bude 3 bintang Warnet Biru si manehna Pak Haji RW Asem Ketua Gardu Jaya di sana Mama Haja Rokaya Neng Mona Anissa Gabel Pasir Kaliki Moa Kalis Ayeuna Bapak Sekdes Onci Mesute jadi sarang Mama 4 Peponcol Ciwula Najana Rea tergantina sawangan tedeng nyawa mawakili Jumadi di sarang Mama Taci nu ngagaduana putri nenge cemplon Ciwula tedai angge Paulis Bariji anu bageus Jumantel wae pamantri uang paopas wasmong salala mina dina hati PRT minta genyol-genyol memawarani golepak male neng ida Bangkok Jaya Babawangan mau bonangku di PPT pau pancaka dereden bos tebas mandi di sarang Mama Oneng Babawangan Mama Nane Diana Putri Teluk Dadap anu bageus najan teh keregantina Pak Ano ulu-ulu 2 desa di sarangan Ibu Anah di Tanjung Jaya Karokro Samoja Samoja ayana sarang melati Pak Ono ulu-ulu 2 desa di sarang Ibu Anah di Tanjung Jaya Karokro kaca piring di sisi jaya kemang socan Bapak Kasmida Panarina di sarangko Mama Asi Centeng perumahan Purwasari di warung kampung anjang anu nyileg sorangan gulang-gulingan sorangan di Cicadas
anu mana bada jale anu bagus isarangan neng sarang yuk orang-orang hiburan harata negara pakuat pamisa panaremo nano bagari sarang kocang remo ni godok Purwasari ante kurang sandapang sanes kara ngalakuan geninganan pangking abos sayuran di sarang anakku mama deden leang-leang di pasir konci lemah mamu sanes kara kalakuan pangking bos sayuran di sarang anakku mama deden leang-leang di pasir konci lemah makmur kapayut malas anu molasasi di sarang anabah ayo tanggul jaya kare esing nung anu bagus kapayuna pao omong agaduhana jenggot isarangan ku mamah na anu bagus mama nani gempol suka makmur pasir konci didadai pami sarati miharja di sarangan ibu mina Sepanji Haryanto hidang deui neng Sri Hartini nu ngagaduhan warung serba aya di Gadok Purwasari hidang cai abe haramin sesepuh Kalijura di sareng aku maati nu ngagaduhan cujang oli di Kalijura hidang cai kene sukarana kuncena karaman kaliware di sarangan ku mamanya inu ngakaduana jaringo di Gadok Purwasari nina deui bakti tadi kene bapak dami si sarang mama omong komaria di Gadok Purwasari atu nina bakti tadi kene kong icap pamangan teh di sarangana kuma ami teh di Cicadas anu bager anu sayang nina deui Pak Haji Kayat di sarang mama Haja Titin di Lampean nina deui Pak Haji sama di Daya nina ngabati tadi kene mamah naneng dia di Lampean atau nineng bati tadi kene nineng deui panululu dua desa di sarangan ibu anak Tanjung Jaya Karongku nineng bati tadi kene Pajuri anu bageri sanaku neng Siska dibakan Iria anu ngagaduhan rontok garura dua putra Pajuhri anu bager nineng pati tadi kene Aritos tukang gumabdi ulah sinya nyari geningan
Amantri Soleh Jumbo Jaya motor cangkeh dua Kutane Ki Ari nasib nandangan tonggara wae geningan aduh ampun kayang agung kesedih tayai kumala yang kupabimbang hirup di tungkul kupati kumambang nandangan wayang kumalayang kukabimbang Amantri Soleh Jumbo Jaya moto kumalayang kukabimbang Manana abang teh manan kieu teh manan kieu karatana abah empi Pugo gaya nama panutan kadiri abdi geningan Amantri Soleh Jumbo Jaya motor cangkeh dua kumalayang kukabimbang hirup ge teu boleh berawi geningan lah kesedih dayai kumamang nanangan uyung kumalayang kukabimbang lah tobat abdi tekia kutana kiari nasib takengi ngarana subah geningan Paji Raskona senang Mama Depi lah kasedih teu euy takdir temang Amantri Soleh Jumbo Jaya moto takdir benang dipungkir takdir benang dipungkir kadar benang disinglang payanto buruk purwakarta nu ngagaduhan empang jati luhur kadar benang disinglang Amantri Soleh Jumbo Jaya motor cangkeh dua Karawang dari Gilma Pak Haji Tata Sahroji di serangan Mahaja Odeh Balong Sari dari Gila daun cantik di serangan Mama Odeh Balong Sari Pinoku sayang manukna Adilna sayang Widi ngatur kahayang makhluk payanto buruk purwakarata nu ngakaduhan empang jati luhur sok sabanaya reina Paji Raskona serangan Mama Depi Tegalega Paurnya pirakeun jang Paomana bosaen di serangan Mama Dede Srijaya Pati Malangkan jana Otang Supiar Aena Srijaya serangan Mama Delang Kedau Kapayun halang Maja Kesi boga saha anu bager carium mulia Bang bayang di jerok orang di Bolima Haji
Bali diserangan mama nasi lepi nu kagaduhana botik linggara sari nu simpati anu bager abah daing diserangan kumantas linggara sari saung di handapanana apa jika ya cerama jati tina selang adai anu bager bawarnya pirakan jang mama asi anu kaduhana putri bungsu jombo jaya moto kamana jalan Cibolus mama asi anu kaduhana putri bungsu neng dini jombo jaya motor cengke dua aturan nabi uston mantri soleh jumbo jaya motor cengke dua Karawang adei nyangkakeun kasadaya aturan abdi nuson teh Haji Wiwi serana Pak Haji Aim PD Mandiri karya mukti dalam kara di sesepuh lampean deh sedang apewi mamana edi lampean daun cangkring mama oraya pangaritan daun arandu kararasna apeh muktara blok sawah pawarengan sedangkan mama Heni blok sawah pawarengan anu bager age doyengan ini doyengan telarasari abdi melangkah no pundung mama aja cici gulang-guling anu nyeluk sorangan anu pangbageurna cengkeh dua kamana ngaitkeun kitu amantri soleh jumbo jaya motor serengan mama asi anu bagus ngajurang euy paluara rasa diserangan mama Hera lingkara sari nyanggakeun kasadayana budi nu ngaganduhana tangkala duit Cilamaya disipu di Bantul tel di Sagrangana Bunda Maria pada lintas Cilamaya abong kena kanuhina medame akaryo supira ayah budi nawada lintas Cilamaya medama bailan apa na iwana mamah na iwana pede kue anu bager bang bayang di gadang orang abawani na kumis sebenarnya turiang lingkara sari di serangan koneng dede anu bager aigo sekretaris Pasundan lampean dibeli dua salawe nobanesin aki hui seran mau cinin ebri ngaturi barang dua salawe abang kina suling bonteng gedingan wa aranela narongkoy ngajaipong lampean di Banten turun bami sebos lomari di sarangan mama Dimas jamina barat di kampe aturan deui bami istam petak piring kaca pabuarana Subang dibeli dua salam abami istam petak pabuarana Subang kamana jalan Cibulus abah bangkar serangan koma umi anu sabar lampean menanjak kaci mandiri kesapinya lindung pun mendang tunggara diri muana manda tunggara diri
kacang asin asin diuyah bajale nu ngagaduhan ning sara anu nyirek sorangan abisi bajale nu ngagaduhan ning sara anu nyirek sorangan anu hoyong kebon dadak dicicada kacang asin bajale nu ngagaduhan ning sara anu nyirek sorangan anu hoyong di kebon dadak koe cicadas anu bagus abi maisi kangjang menyedek sorangan nyuci sorangan masak sorangan jangguang guling sorangan dicicada kacang asin Rasta di sarangan mama jawarasi asina dina nyiru abi isi anu ngagaduhan copa abi mah isi Paji Rasta di sarangan mama jawarasi anu ngagaduhan copa janggila jangan perabi anu bagus kacang asin yang elepan yang nur berandu kacang asin paudi misarangan aku maoda nu sabar mau ngagaduhan putri bungsu yang karat di berandu abi maisi nabadi mampir nu ngadu putri nunggal yang berandu isi nama kedua kacang asin bahkan ini sarang arama akan ngagaduhan itu dua jangan surya di berandu anu bagus Separa sabana nyelek sorangan cicadas anu bagel isina kusadayana kacang asin nulis aku mau ngagaduhan sawasa desa di sama maromi gedung mulia asina diuyah Haji dari Maserumpes Pawarung Abangku di sana Mama Dewi Budi 3 bintang oleh biru Gunung Jati Putri Gone Sikat Teluk Jape Karawang si horeng mah hayang iri bara diem mah kentiran wae mau pacak aderene tebas padi si horeng payun heula kacang wae wae apa naro kuncen abah daraki di sarang mama cici mama nunung lampean yang pentat paya di sumo Haji Dalim nu ngagaduhan Sarumpes Pak Warung Bambu Karawang Timur di sarangan Mama Pirna
kacang asin jangan jat gunung Jati Putra nengek sela gunung Jati Putri asina dibeketan Mama Dewi Bude 3 bintang Teluk Jambe Karawang abi mah isin kong icap Pak Amang teh di sarang arama amit teh ya Cicadas bageredeui kacang asin peret teh minta di sarangan Ibu Warani Golepak Jaya asin diunyah Neng Ida si Bangkok Jaya di Babawangan abi isin Pantai Priyatna di sarang Mama Oti di Gadang Kalisari Bono 2 hayang gerak bajuri nuang gaduan incu neng Siska di bawah dibabakan irian karokro anu mah abi maisi mau pacakan dari detos padi abi isin mau pacakan dari detos tebas padi di Babawangan di saranganku Ibu One anu sayang kacang wae roai wae papai pede bahana bangunana perkara hayu karokro nyimpan tampayan di sumur patarya panaria pede sayurana cinta damai di sarama maya bidane siti gadok Purwasari datang wae pamisa panaremo jangan remon dondo gado Purwasari anu bager kapayun kacang asin pamisa ranti miharaja kacang asin di sarang Ibu Mina nu ngagaduana putra Jang Aji Aryanto asin mah di Bangketan di sarangan Sri Rartini nu ngagaduan warung serbanya di Gadang Purwasari abi isin bawa kilampar diri sarang Mama Yaya di Lampean isin mah paduduaan kacang asin kacang asin bawa kiasna sedoce di sarang Mamana Epi Lobang Malang asinna dina nyiru abi maisi Mama Anis Marasela anu banget isinna mahoyong iri apa setara Cicadas anu banget kacang asin bacale nu ngagaduan neng sarah anu nyileuk sorangan asinna diuyah abi mah isi bajuri anu boga babakan iriah anu banget isinna kono 2 Thank you.
apa na bebena pede motor nu bijaksana padahal bulan kenempongan teh omi pede keliling lembur yang email mainan si putri duyung taraga mulia cisacanya krungnya sia jujona berluluasa ngantun ke kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi apa na bebena pede motor bijaksana kadina teh omi pede keliling lembur email mainan si putri duyung talaga mulia nah jantan ke padahal apa na bebena pede motor bijaksana bulan kernyang teh omi pede keliling lembur dan email mainan si putri duyung talaga mulia cisacanya krungnya sia jujuna ku luluasa ngantunakeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi pamiras kana takdir mangjakan tukang amarangi anu bageus pasti takdir loba moki saha lompat teh omi pede keliling lembur anu ngolepet mangjakan tukang amarangi maracang purwakarta padahal kurang kumana bisa remin tukang es dogera maraca tawa rusak tresna rarasa masatya mengajak tukang marangi di sarangan bisa remin tukang es dogera maraca mincinta taya pegata salah lamina mon lepas cirida dosa pajikanya di sarangan mama hajat titin lampean lintas jiwaringi sakana jantana sauyung anu hayang ngebot dadak wae di Cicadas tarabihana kawona sing luyuh mah Bapak Sekdes Oci Masud Teja anu bageureus sarangan Ibu Bupati Popocong Cibulang mana deui pawakilna cuma di sareng mata ci anu magaduhan ceploro Popocong Cibulang malas abah ayo nek nu karees samara orang hibur pademan lulusan desa anu bangga di sareng mama Satya anu Satya kacarongan Cicadas cik urang mah
golek Pak Jaya nu ngagaduhan kita si Bangkok Jaya di Babawang Cikuray gunung Cikuray tempat di Mojang Geli Paupaca kaderedet bos tebas padi sarang ibu oneng nu ngagaduhan oneng di Babawang no heran cain talaga RT Doyo Edan Eling balik subuh di sarana ke Mama Arab mi Mama Nawayan Cikarang baru orang Eli apa na Ida Beser di sarana Mama na Ida Beser di Cikarang baru orang Eli kana diri apa na Ida Beser di sarana Mama na Ida Beser di Cikarang baru orang Eli kana diri Mengusir dua sakti di salam ada sari pale pasang gigi Purwajaya Tampura anu bagus pawaki oding susah ngapi di sarangan kujangan tegujang pari Tanjung Galuh jiwana di gunung kangjang nu nyelek seorang anak gulang guling anak seorang adik cicada lungsur dina pentapaan kodas di kali jarum monggo jalami anu juno mamandur derede di sarangan ku apa na iwin di kali jarum lintas kamoji anu bagus orang eling kana diri di dunia mana misar anakku apa anak di kalinjar di dunia orang ngombara bajohri di sarang anakku nengesi sekarang nonggarura dua nungga gawe najang aboni maya di bayu nyanggang ke grup radio era benseno bagus yurang-urang hibur kong hitam pak banget dari sarangan kuma amin teh citana lalawangan bari mantu kong hitam pak banget dari sarangan kuma amin teh citana lalawangan bari mantu na bari tunggu pibuat mamaneng di sarangannya dia di lampean satu urang eli abang amara sapu jagat di sarangan kumaasi anu bagerak kapayuna abang kamara sapu jagat di sarangan maasi anu bohai cipinang jalan banjara kang asara pinosong salamita di sarang kumamah maya di kamoji Gaduana putra dua neng Nora Cahyanti neng Nuyani anu sayang Bapak da bisa panawaraninya ciuman di gunung Ibu Mama Oman Omang Komaria di Jominetimu anu papa gerana Mama Oo bisa ngapa upas Agus sayuran di kebon buah kerajaan Purwasari sering kudu jaharati pakas mina panarina di sarangan ku Ibu Asi tenteng permaya permahana Purwasari ngapayuna mati di salahku baharamina kalijura Pangeran 12 Asi Ibu Mina di sarangan apa misaran di Miharjan Manggaduan itu jang Aji Aryanto Neng Sri Haratini di Gadang Purwasari Moho jalan anu juno natarai kebasa Pataria panario cinta damai pede sayuran di saranganku mamae bidane si Gadang Purwasari anu pangasabaran Pakin nang sukaran
Bonceng karaman kaliwareng digadok Purwasari Pami sapana remon anu bageri sarangan kujang remon anu saya bayar naguna Pami sapana remon di sarangan kujang remon Pamila saran timing jasa segala bisa anu bager di sarangan ibu bina anu ngagaduhan warung serba aya oyong di sarang ajang Aji Aryanto neng Sri Haratini ngapayuna Borono di Majalaya Padi sama di Dayat di sarangan amane mamah neneng dia anu bager nu ngagaduhan putra Brigadir Peri Daud di sarana pidana yanti takarang limpas sampean nyangka apayun lain-lain daun wilan caber apa na bebena pede motor bijaksana di sarangan teh omi pede keliling lembur neng ime mailani si putri duyu talakamu mere mawe kasasama mangajak tukang amaragi di sarangan bisaramin tukang esno kera maranda bisane sampai udan-udan papayung udan-udan papayungan peluk-peluk kegamparan kenang apa baik hari tengah merengut baik pada jale si buang kawung anu hayang kanu montok wae gebot dada cicada kenapa bae ari tira merengut bae pada jale si buang kawung anu hayang kanu montok wae gebot dada cicada beluk-beluk kegampar ari teka merengut bae ari teka merengut bae disuguhi banyu ora diminum disuguhi sega ora dipangan disuguhi banyu ora diminum disuguhi sega ora dipangan la 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 aduh patang pede bubur ayam anu bager sarangan kumaha akam anu gaduh putra neng nila cicada ayo buru-buru tuku surah
basetar abasa bana bandara pamancar nyerek sorangan di Cicadas. Ayo buru-buru tuku surat kula mawis pengen tadi randa, kula mawis pengen tadi randa. Tiba tanah saya lolebat Bapak wakcam di sarang anakku mainah di Citamia sakayu di dama baju Maira anu aya di Kalibaya Pamugara. Tiba tanah jalan minum sabar pamiang bilik motif pakan kosabi di sarang ibu Iji Maisa bilik motif pakan kosabi tangan tosna mulus rahayu jangkurilang manuk hidang tepina Bang Aming abana raya masak karamba anu nyilek sorangan anu kasep saparo anu bogo ka awewe di Citamia anu mana bapak opas nesa Salamet Jaya dipirigas pakopen apa warena anu bagel nyangat ke orang hibur patira Cibinong di sana mamatira neng tira jang emak neng oma Cibinong wayang oma geningan Pak Haji dari mungaga duana serong pespa warung bangku deui saya oyong di sarang aku mama Firdaus jang ajat gunung Jati Putra anu mana neng Excel gunung Jati Putri Klepancer Karawang Mama Dewi Bude Teluk Jambe Karawang AM Dasuki Pramana Loklok Jaya Sampurna genyo-genyo Marang Pakemang Era Mawar Mama Daud di rambut kimbal panjang Monayu reki sirama Cedaud anu lucu nu montok anu kasep di Tanjung Kalisari hayu urang sasarangan apana isi raja sila sesepuh jarang kosta di sarang Mama Jayanti neng ispati manu cantik anu bahagia jang jahidi Joko Triut nyayat mah kempik mah jangan cuma jarang kosta anu bahagia kahempik apa amat kesepuhan jumi disayang sayang oyong disarang aku maela anu gaduh incu neng Nuryani neng Cahyati oyong disarang aku jalan Nurdin Jomi abah caca Jomi nyang keket kapayun payunan lamun jauh sok dibelah dari suka Aba Atta di sarang anakku mah anak anu bagel ari suka lamun pagi Kang Jang anu nyideng sorangan gado jauh sok dibelah Kang Jang anu nyideng sorangan nyuci sorangan anu ngagaduana putra Jang Sari di Cicadas ari suka lamun pagi kong ija bapak mangetean lain-lain daun awi lancaber maamin teh anu bager Cicadas atuh lancaber dita beurang pasetara bandara pamancar lain-lain milik abdi pasetara bandara pamancar anu nyilek sorangan anu hayang ngecok wae di Cicadas nyangakeun
demi kiri susah api unggal peti kong icap pamatean taran kena cici mama amin teh cicada majari ngereng inti maksud ngereng inti Matur derede di sarangan apa na ibina kali jeruk pintas kamoji are mula mama ento kodas di kali jeruk anu bageus nek mulang samar kaduga angjang kapayunan jeung sorangan kulang kulingan sorangan di Cicada jarulang di papae kuda pawakil odi anu tarang ampi di sarang kujang teguh jangan pahit Tanjung Galuh anu bageus Pak Haji Bongsu Dua Sakti di sarang aku Mama Haja Saripa Ali Pasang Gigi Purwajaya Tempura lain-lain apa naida besen di sarang Mama naida besen Cikarang Baru daun-daun awi apa naida beser Mama naida beser Cikarang Baru lanca bereng dintawarang PRT Doyo Edan Eling balik subuh di sarang ku Mama Arami Mama Oye Cikarang Baru no herang ngacain nawaga Bapak Upan sakaderede tebas padi urang eling di sarangan Ibu Oneng nu ngagaduhan neng Oneng di babawangan orang eling kana diri Pak RT minta di sarangan Ibu Warani Golepak Jaya nu ngagaduhan neng Ida di bawah si Bangkok Jaya babawangan Pak RT minta di sarangan Ibu Warni Golepak Jaya nu ngagaduhan neng Ida si Bangkok Jaya babawangan apana bebena pede motor bijaksana hoyong di sarang ape omi pede keliling lembur anak ime yang mainan si putri duyung sarang kamunya kapayun ngiring lebingan kapayun anak Bang Jaka tukang marangi maraca Purwakarta di sarangan pisar min tukang es tokena maraca anu pabegerang
sering kagungan apa dikaya di sarang mama hajar titin ala pelita ciwariki no majang mangga seni kagung kaseni anak asep di kebun kalapa tempurang papayun abah jale si buang kawang mengaduhan cecune sarang hoyong ngebot dadang wae cintada pasek desot si masuk jadi sarangan ibu empat di pepocot ciwola disusul ada pupu jauh pawaki cuma di sarang mama tacin uang kedua neng ceplo neng templan pepocot ciwola di teang pupu malah sabah ayo neng no kare samara sokore bisa mama neng anu bager di sarang neng dia di lampe anak satu kapayuan wayang anu ngandung apa marasa sapu jagat di sarang anak kumasi anu boha manusia nuku mawasa kang sarapi dosok kalamitan di sarang aku mamah mayati ngamoji anu bage panik di sarang mama mayeni di jomin timur nyangka nang kapayun heula apa ama di sarang ma elem kasepuhan jomi putra dua neng Nora Cahyati neng Nora Yani curug langsung negeri Banten Bapak Dami Sapana Marania di sarangan ibu mama Oma Komaria di Jamin Timur anu bege mama di sarangan Propas Agus sayura kebon buah kerajaan Purwasari curug langsung negeri Banten Bapak Kasmira Panarina yang disarangan ibu Asi centeng permai perumahan Purwasari nadagunya para maati disarangan Abah Ramin kali jurang ibu Mina disarangan Pak Bisarti miharnya segala bisa ngagaduan itu jang Aji Aryanto Sri Harantini Gadok Purwasari gamelan jang ayagan patali apa nario cinta damai pede sayuran di sarang aku mama bidan isi di Gadok Purwasari sedaku pakinang sukarna kuncena kalaman kadiwareng di Gadok Purwasari sedaku nyapara pamis apa naremo di sarang anak kucang remo nadagungnya parang lu nada jempa pamit sarang timiharnya segala bisa di sarang ibu mina ngagaduan orang serba ayah bayar laguna bapak neman ulu sadesa di sarang mama cantik anu setia kacara main di sana nadagung Pak Haji Sahmad Hidayat di sarang anak mama neng sarang mama Nadia anu ngagaduan putra brigadi Peri Fredaus hoyong di sarangan bidana Yanti anu bager Tangerang lintas lampean ari bager deui sayang deui mama Cici mama Nono mama Sopel Gibas Jaya di lampean Borodong di Majalaya Tica di Kampasar Kong Icang Pak Mangate di Sarangan Kumamin dan Cicadas Rombongan Nabi Sadaya Bilih kira Aduh bilih kira
Nah aya saha ieu nya? Aya nu punten-punten. Piraku teu terang mama. Puguh hilap deui saha teh ieu teh. Apaan bangking bos sayuran teh di pasir koci mama. Oh bangking. Nah bade naon atuh bangking? Biasa we mama bade ngalong barudak mah barudak calageur mama. Alhamdulillah dama. Iya mama. Bangking teh hayang balik deui. Tah geuning cana naon geus hayang balik deui abah engki. Nu tidak boga pikirku kaduh. Ye gara kupingkeun bangking bos sayuran. Kumaha mama? Lamun hayang balik deui. Cik atuh sing euy. Rek kitu wae meureun nepi ka kolotnya. Baheula kitu. Moal eureun meureun kana cala culut teh. Baheula kitu teh mama ayeuna mah moal rek bener ya. Mani culut-culan ka barudak oge. Teu cara ari keur hayang bangking teh. Mani ejegeler bari momo bapa lebe. Mani datang deui ka bumi asa kubara rosak teh. Gerak kumaha deui abah engki. Bangking sumpah. Bosan sumpah wae. Moalan entah niti deui. Ayo nama bangking terek balik pikir. Ya gara kupingkeun abah engki bos sayuran. Disarang mama deden leang-leang. Abdi Ali lamun are abang engki arek balik-balik deui ka mama deden leang-leang di pasir kunci lemah makmur. Soko real sangat sarang sapa panjang abdi moal abang ki ngebos sayuran di sarang mama deden leang-leang pasir kunci lemah makmur rek kancang ngarujuk deui. Barena oge abang ki ka mama dede sok nyari. Mama Naku naon meni aduh-aduhan segala. bangking teh seul beteng pupurilitan. Bisa cager lamun mama deden keresa diru yuk deui. Alah, eta mah bohong ah. Alasan hungkul lah. Abah engkik teh. Sagala seueur beuteung. Padahal mah meureun hayang balik deui nya. Moal dianggap
balap abangking jengkol aya usumna ekol mata aya usumna nyarita bisa kaditung kadieu moal dianggap pisan moal abangking kunaon kitu Bareto bangking teh kabungkulengan urang pasir kunci ayo nama bangking teh reta kali pikir juga rakopingkeun deui bangking abdi alif lamun abangking rek balik deui abangking disarengan ku Mama Deden leang-leang kolot abdi terujuk saumur abangking bos sayuran abdi moal ngalanggar papatah kolot abangking deui anu bageus tidak izin kalau saya balik lagi nah segala mama layuan segala ulah sombong mama sanes sombong tong loba teuing alesan bangking terang Mama Deden gaduh pepentan nya abdi gaduh pepentaan kahiji Alif Diwayu hari nu kadua mama anu kadua hoyong dipangmeserkeun serang hari nu katilu anu katilu hoyong dipangmeserkeun mobil tamu sakitu panyuhun ti abdi sakit nu geuning bangking upami eta dicumponan nembe Mama Dedeh leang-leang ngerasa diruju deui ku bapangking bos sayuran bangking moal mama nama Roma papatah deungeun hari nu kolot Mama Deden karasa payit beurna sapanjang urang kumaha alah sapanjang urang kumaha ulah kenal olah kenal nanya ikhtiar
Bapak Kasbida Panarina no bageri sama Mama Asi centeng perumahan Purwasari warung kebo anu bage yang akan kawilu jangan pamisa Panaremo di sarangan kujang remon gadong Purwasari yang akan payun heula abdi kapok pawakila di susah ngapi moal bobogohan deui hoyong di sana kujang tekujang pahri Tanjung Galuh abdi bosan putus deui pegat benang pawakil oding susah ngapi di sarana jang tekujang pahri Tanjung Galuh sok bisa disambung deui pegat cinta sepi soal cinta pawakil oding anu susah ngapi tong dipake kaulina hoyong lisana kujang tekujang pahri Tanjung Galuh anu bagus moda geus basket pawakil oding anu susah ngapi jangan tekujang pahri Tanjung Galuh hese mo repa pisah tapi lamun Pak Bisara timing harja segala bisa disarangan ibu min anu ngagaduhan barongan sarba aya anu bageus jang aji arayanto disarane Sri Harati di Gadog Purwasari mona tahan pamis Panaremo pamis Panaremo isarangan kujang remo kapayun komo lamun pawakilna sukarana kuncena karamat kali wareng di Gadog Purwasari apel dina malam minggu patarnya panario cinta damai pedek sayuran di sarang kumamai evidani di Gadog Purwasari kolot ngarti ibu mina pami sarati mihara janu ngagaduhan itu jang aji arayanto neng si harati di Gadog Purwasari tapi oma keranjang kapegat hujan mati di sarana Abah Rami di kali jurang anu bageus Bapak Kasbida Panarina di sarana Ibu Asi canteng perumahan Purwasari anu bageus pawakil oding anu tarang api di jarangan kujang teguh sarangan jang pahri Tanjung Galuh tapi untuk mama om di sarana paupas aku sayur kebola buah karajana Purwasari
di sarangan maera kanu ngagaduana putra dua neng Nur Cahyati neng anu Yani tapi lamun pani di sarangan kumah ye di Jomina Timur kapokosa tengah hati kang sarapi nusok calamita di sarangan mama maya di kamoji Abah kamarasa sapu jagat di sarangan kumaasi anu bohong geus bosen teu malire abdi ngapa mamaneng di sarangane dia sirampean satu moal bobogohan deui putus deui bajuri di sarang kuneng siska pekat benang neng siska nu bageus bajuri di sarang kuneng siska nu kahaduan rontok garura dua nu digawena ku jalaboni anu sayang manarap di sarangan abah ana di kali jeruk pegat cinta mama Nura derede hesepi ubarna di sarangan apa na iwin di kali jeruk lintas kamoji soal cinta mama eta bodas di kali jeruk tong dipake kau lina kang jangan nyerang sarangan guling-gulingan sorangan di Cicadas mohon gas masket pawakil dengan susah ngampi di sarangan aku jangan tekujang pahri tanjungkan hesemu rek papisah paji bungsu dua sati di sarangan aku mama haja saripah di pasang gigi Purwajaya Tampura tapi oma apa na ida beser di sarangan aku mama na ida beser di Cikarang baru apelina malam minggu Pak RT doyo edan eling balik subuh di sarangan aku mama Arbi mama Oye di Cikarang baru ukura datang papa caka dereden buat tebas padi di sarang ibu oneng anu ngagaduhan neng oneng di babawang Bangkok Jaya di Babawa kolot ngarati apa na pede motor bijaksana di sarangan teh omi pede keliling lembur neng imena maena ni si putri duyung talaga mulia malajakan tukang amarangi maracang Purwakarta komo lamun bisa ramen tukang es dokera maracang Purwakarta kerengajang ngapegat hujan bahaji kaya di sarangan aku mama hajat titen lampian lintas jiwaringi ukur datang asep di kebon kalapan tempuran anu bageus abah jale si kuang mau ngagadungan cucu neng Sara anu hayang ngebot dadak wae di Cicadas tapi untung papa sekres ocina setej apedina malam minggu di sarang ibu pati pepancal Cibulan pawakilin cuma di sarangan mama Taci nunggu kedua neng cempana pepancal Cibulan
sarangan bidana yakti Tangerang lintas sampean geus bosen temalire Bapak Neman ulu-ulu sadesa tapi waduh hoyong disarangan ku mama Sakti anu Satya acara meni cincada moda boga kabogo jujur Kujang apa di Tanjung Galuh tanggung jawab moal kabur kulingan sorangan cicadas sanyana ari hate mah tetega ka wayahna urang papisa kang jang nyeun sorangan kulingan sorangan cicadas abdi ini ka Saudi Arabia sorangan cicadas urang bisa nutunggu lawas taun kang jang sorangan kuling-kulingan sorangan cicadas anak abdi dongkang panutan abdi taware pegang cinta asih macan tapi waktu ke aya di lembur apa wakil odeng anu susah ngampi di sarang kujang pahri Tanjung Galuh hidup hidupnya nalangsa tayah hingga Pahaji Bungsu dua saati di sarang aku memahaja sari pahri pasang gigi Purwajaya Sampura hate peri diri dingeri duanya Ida beser sarama mana Ida beser Cikarang Abang 2 tahun lilana di negeri Batu Pak RT Doyo Edan Eli balik subuh kagangas waktu ke aya di Lampung Mama Armi Mama Oye Cikarang baru anak Jesarati kumpul hari geus hayang kumpul ngariu kang jang nyeun sorangan kulang-kulingan sorangan cicadas kapasa abdi jantan TKW kapugu hirup hararese papat sakaderen bos tebas padi di sarangan ibu oneng anu ngagaduh oneng-oneng di babawa wayahna abdi tumari nyangka abdi sadayada apana bebena pede motor bijaksana di sarangan teh omi pede keliling ngepurang email mailani si putri duyung taraga mulaya lain bang jakat tukang maranggi maracang Purwakarta lain daun awi
Oyong disarangan pisar tukang es toger maracang Purwakarta lanca berem di tawar paji kaya disarang mama hajar titin mampir di tas Ciwari lanca berem di tawar asep di kebon kalapan tempura Cikura gunung Cikura nu ngaduana cucune sara anu hanya kebon dadak wae cicada Cikura gunung Cikura Bapak Sekres Oci masuk teja anu bageut sarangan ibu empat pepocol Cibulan tepatis monjang geuli pawakil Jumadi anu bageut Mamatacian wagaduhane templon pepocol Ciulan mona paturai hate poya malas aba ayo neng nongkare samara mona paturai hate poya mon patabi hate lagi ari mona patabi ari mona patabi dah hate lagi pami sarati miharja segera bisa anu bageut Ibu Mina nu ngagaduan warung serba aya nu ngagaduan di Cujang Aji Aryanto keras lain neng Sri Haratini di Gadong Purwasari Ciulai keras lain Japati mah pamis apana remo pamis apana remo di sarangan Kujang Remo anu bageut Japati belang jana pawakilna sukarana kucena karaman kali wareng di Gadog Purwasari bingung lain pataria panario cinta dame pede sayuran di sarana ku mama dan isi di Gadog Purwasari ewah lain Ibu Mina di sarana pami sarti miharet dan magaduan di Cujang Aji Aryanto neng Sri Haratini di Gadog Purwasari bingung lain mati di sarangan aku bahrame di Kalijura ewah lain pakaspen apa naritna anu bageut di sarangan Ibu Asih centeng permaya perumahan Purwasari bingung lain mama misalnya papas aku sayur kebon buah kerajaan Purwasari timur Belapati Baaman kesepuana Jomi di sarangan Maela manu ngagaduana putra dua neng Nura Cahyati neng Nuyani anu bageut Pani di sarangan Mama Yeni di Jomi timur bingung lain Kang Asar Pinosop Calamintan di sarangku Mama Maya di Kamoji lain apakah marasa sapu jangan disarangan kumasi anu bohong belapan disapandangan mamaning disarangan dia dirampean satu ari belapan disapandangan kong hitam pamang teh disarangan kumami teh cintada Juri di sarang kune Siska nu ngagadua rontong garura dua nu digawean Kujang Poni di bayu bingung lain lain Belapati sapanjang geuningan manarap di sarangan kubah anak di Kalinjar ari Belapati atuh Belapati sapanjang Mama Nura dere di saranganku apana iwena kali jeruk lintas Kamoji Maya anu nyarangan
jeruk anu bageus sadaya ngaturkeun lagu sadaya ngaturkeun lagu nyangakeun kawilujengan kangjang ireuk sorangan golang gulingan sorangan cicada sadaya ngaturkeun lagu Peri Pirdau sedutana mega pula ngacapima yang disarana api dan yakti anu bageus Tangerang lintas sampean kacapi gerak ngawata kembang boleh Pajindang Sopian anu bager wis lagu nambang dawa tekuk telu wangi bae Pajindang Sopian bosa mangka melon doyan gemoy ari wangsul kula melu ari luang mah liu kembang jambe tuku keteng Pajindang Sopian bosa mangka melon Mama Hajaon Komalasari Cisaat Kopo Cikampek Kang Mas Mulang arep melu kembang polit di tengah sawah Pajindang Sopian bosa mangka melon Mama Hajaon Komalasari Cisaat Kopo Cikampek Kang Mas Mulang Mama Haja Epon sepuhna Pajindang Sopian manini naceng kerajaan lintas kodang Pantura kembang dawa ditekuk lupa emang gujar bandar sembako Mama Eti pada anggoana pasar Taragasari Paji Ade sesepuh radio Bandasari dihaja sanati anu hayang ka Bandasari wae unsi katluk jambe kula melu bagen sengsara ari luang mah liwung apa mis anu gaduh radio 2 kembang jambe tukuk ambu uci anu gaduh bang kureyon kampung sawah Mulya Sari Jampen Kamas Mulang arep melu apa kawat Perte Karim BBR sesepuh radio Bandasari Mamaan Walakan apa kawat disambung Pajindang Sopian bos buah-buahan Mama Jaon Komalasari Cisaat Kopo Cikampek bagen siki arep melu kembangnya polit di tengah sawah Mama Hajah Epon sepuna Pajindang Sopian anu mana manini nacema kerajaan lintas kondang Pantura anu bahagia ayah oyok bandar ojo mama ona pasir buah Karawang ari luang
jodoh peborong bangunan anu mana Mama Haja ayam anu sabar peponcol ciwola anu mana kong asim arep mel kembang dawa ditekuk telu maesi anu gaduh incu dua nenge santi jangan dani anu balalager jangan dani anu balalager hengar mana tombol sari anu mana Kang Danga Prabu maatun ras penganten anu mana Dede Caca anu herang Mamah Nani Bude anu bager Neng Sabira anu cerewet bendungan daya lukur Kang Mas Mulang arep mel Kang Mas Mulang arep melu kembang boleh di tengah sawah kembang nama kembang anak arey-areyan ora geman ya ora urung ulah pati diheureuyan ya nengetang balik ningulon tiwas edan dilake dan durung kelakon ketuan orang tinonggong wonten sing jadi pitakon Pahajindang Sopian bosa mangka melon deui Mama Haja Oono Komalasari Cisaat Kopok Cikampek anu bagus ora gemah ya ora urung Kang Mas Mulang Pajindang Sopian arep